Assalamualaikum wilujeng enjing sampurasun kanggo ka urang Sunda salam dunia. Ieu teh hari ka-28 di sasi Ramadan nya. Tepatna simkuring aya di Jalan Cikruhyo di payuneun pemakaman muslim tah. Upami lebaran mah panginten tangke duka Jumat atau napi Sabtu nya ieu teh nya ngantosan di pamarentah ieu teh rame gitunya ayeuna ge tos seueur anu bebersih makamnya hiji tradisi urang Sunda tah kitu jigana jalan oge atos sepi nya ayeuna mah ditinggal mah tuh tinggal di hari ka-28 ieu di Jalan Cikruyo nya jalan anu endah anu seueur caina nya tah itu pangintennya teu tinggalnya lingkunganana meni indah pisan ieu mah. Iya panginten jalan Cikruhyo nu rame teh nya pamisa di dinten mah rame ieu teh tinggal ningal sawahna ningal walunganana ningal jalana nya lalempeng sarae gitu hatur nuhun.